Sarameng wae hayu urang ieu deh heula tarus heula rerencangan itu sampurasun rerencangan sadayana tepang deui sareng acara caki dina dinten ieu mah bade medar hiji carios hiji murangkali anu kagungan tanggal waler anu sae nya hoyong terang caritana hoyong atuh mak hayu urang Bandungan kieu ieu caritana nya. Waktu aya usum paceklik, anak-anak Yakub rek milari deui dahareun ka Mesir. Tapi maranehna inget, yen lamun daratang deui kudu mawa adina anu bungsu. Tuluy wae maranehna bebeja ka Yakub, sangkan adina diidinan dibawa ka Mesir. Tapi ku Yakub teu diidinan. Sanggeus kitu, Yehuda nyarios ka bapana, yen anjeunna rek tanggung jawab ngajaga nu jadi adi, nepikeun ka anjeunna nandonkeun anakna jeung nyawana. Akhirna Yakub ngidinan Benyamin dicanda ka Mesir ku lanceuk-lanceukna, kangge nadunan pamenta Yusuf anu jadi kawasa di negeri Mesir. Tah kitu barudak eta Yehuda teh kacida tanggal walerna. Kunaon urang kedah tanggal waler hiji buktos kataatan urang katumutan urang ka Gusti anu parantos nyiptakeun urang oge taat ka sepuh tah mega gea oge kedah diajar taat wantun tanggal walernya upami aya kalepatan kedah wantun ngangken upami aya beresaneun tos ngacak-ngacak cocokan kedah diberesan eta hiji buktos tanggal walernya kedah wantun tanggal waler upami sakola kedah diajar kedah ngapalkeun tah kitu barudak urang sadaya kedah ngabuktoskeun kataatan urang ka Gusti oge ngalangkungan taat ka sepuh urang anu parantos dipercanten ku Gusti supados urang janten murangkali anu wantun tanggal waler di payunan Gusti. Yuk sakitu heula carios dina dinten ieu urang tepang deui dina carios salajengna nya cag deui ka dieu dadah.